Muruk Mangsa Suro, pengarang Dadan Sungkawa, penerbit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang sejarah dan kepurbakalaan. Tebal halaman 52 halaman. Saenggeus aya kana 32 tauna sabada perang bubat 1357 Prabu Hayam Wuruk 1350 nepikeun 1388 geus pancik paniatan rek ninggalkeun karaton. Kamananya rek dituju taya saurang ge nu apaleun. Sakabeh kulawedet Kerajaan Majapahit tak aya saurang urang nu teu acan dibejaan. Sanajan kaula diubung-ubung raja di linuhung, tapi sanyana mah kaula ngarasa gagal. Kaula geus ingkar tina amanat luluhur. Kaula nyatana rahyang Prabu Darma siksa kaula geus ngarempak amanat ku kadatuan alatan nafsu kakasawan. Nyapikeun nebus eta kasalahan ti semet ayeuna kaula geus sapantesna ngahukuman diri sorangan. Hukum buang minangka janji kaula ka sakabeh rahayat. Lamun kaula nyieun kasalahan Gusti Prabu teu lepat margi kajadian perang bubat anu parantos karundutlah. Kasalahan Mahapati Gajah Mada, hiji raja hiji pamimpin teu hade ngalahkeun bawahan. Tetep kaula nu kudu tanggung jawab kana sakabeh kasalahan anak buah. Sabab lamun hiji pamimpin teu daek ngaku kana kasalahan anu dijieun ku anak buahna, atuh lain ge pamimpin. Kaula lain pamimpin samodel kitu. Kaula rumasa talobeh dina ieu urusanna mah. Sekian naskah puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.